Es. Aduh, aing teh menang panglari si dagang es teh. Aing kumaha ieu usaha teh nya. Beh nama kieu ieu dagang teh euy. Kudu sabar. Mesek deui kalapan kitu. Jangan lagi kita sugu beak kita. Sal. Bawa susu Sal. Naon? Bawa susu bisa nu meuli. Susu. Ya. Acan menang panglari, Pak. Acan puguh euy na kumaha dagang teh teuseun pisannya. Sakitu panasnya. Udah segar mudah. Cik pangajian heula urang, Pak. Nyieun sorangan hayang mah. Bisi teungeuna sok Bapak pan. Bapak Ih, jualan. sia mangalarisan ge encan. Oh, pan bisi teu payus teh. Udah teungeuna kumaha. Kebiasaan heula segala lagi. Bapak. Atuh sabar sia teh na kumaha. Mau lamun aya nomor 10 meureun ieu. Atuh da encan ka karga aing diajar keneh. Ya. Canggih encan menang panglaris maneh mah. Tapi ngeunah, Pak. Henteu teu gagal. Nya heueuh atuh da aing baheula pernah dagang kieu mah. Ngan ulah goyah-goyah, Pak, mun aya nomor teh. Udah kakaraki geus lila sia teh poho deui. Hah? Aing canggih encan aya nu meuli geus datang kieu deui we aing. Ripuh ieu mah aing mah nyambung ieu mah kalau ngajak kasea emosi aing naik ke darah aing. Yok, maneh keur naon? Aing kadeuleuna aing ku sia keur naon? Yok, ya. Ayo dagangan saha? Dagangan aing ayeuna mah kesel tah. Dagang es kelapa muda. Ek meuli moal maneh ngalarisan ka aing. Maneh keur dagang sirup, Cok? Yo, padahal mah pakai kelapa, es kelapa muda, jualanna tak pas ieu sirup geunah. Pan aing ge heueuh dagang es kelapa muda kunyuk tah deuleu kelapa muda. Yo, es kelapa muda mah royok. Lain cincau udah moal ngeunah cincau jeung ieu mah. Belagu sia mah anjing. Update geunah hulu teh sia teh. Duh, nakal jadi ngamuk kieu atuh. Enggeus ulah loba omong ken. Ek meuli moal maneh ka aing ngalarisan ye. Meuli es. Heuh sok. Aing kabeurang hayang nyok lah. Heeh cicing, ameh teu nyorocos teuing. Surada seur esna. Atuh si loba anjing kelapa sih mah. Ah, itu. Wah. Hayang. Bagaimana yuk penghabis. Nunggu Ngeunah ka? Cing, ngeunah yuk euy. Aji yuk, ngeunah pisan. Milosok kana saliro. Nah, kieu yuk. Ayo bada mimiti mah, cenah. Didikeun heula. Mantap yuk. 5.000 keh 5.000 pira ge 5.000 nya heueuh tunggu na aing baheula sok dagang kitu sia teh keur bujang ge aing. Heuh nuhun yuk. Katampi ku udegnya. Nuhun yuk. Oke. Kamu al balik aing sih ngomong we ka si eta mah teu cepireun si kunyuk. Aduh, aing keur macan ngalarisan. Ya, ah. Kurang ame. Kurang amis. Kurang ame. Manggulaan deui cicing. Oke, yo. Kurang ame. Kurang amis. No. Gawean teh aing goblok teh budak. Ah, udah amis kan. Kan, aya keneh kurang tahu. Kan? Nah, geus we meuli heula kita. Ngeunah. Ngeunah. Mang, beli tahu 5.000-an. Ayo. Ya, duitnya 50.000. Ada, Kade, rada-rada saeutik. Pulang nak.
Oh, 45. Anu nya. Kan mana duit na 50 na. Belum nih. Duh, ngeunah nama bari kudu dia. Oke. Minum kolek aing kudu dia. Oh, pengen tahu tak? Kebenaran kaboki aing kabula. Ah. Ayo menduit. Abang palingnya ke aing. Oh, bok. Anjir. Nah, aing kan dibayar berarti tahu. Tahu tadi bayar aing mah tahu. Nah, di pulangan ya. Alah, barang tukang tahu habis indit aing salah. Orang kasih teman ayak, baik aing mah udah gatuh. Pamikan kana tuh. Ah, aing susulnya. Heeh. Aduh, aing karunya teh Gusti, teh aing umur geus kolot. Nah, tukang tahu deui bagus. Nah, aing mere duit encan geus di pulangan. Oh, astagfirullahaladzim aing jadi powan di dasar geus kolot. Bulat. Wah, jauh, euy. Ah, semua ka udah ieu mah. Hah. Aing kasih bandoyok mah, pura-pura we geus dibikeun. Ha, milik sakuan anjir. Oh, Mbah. Bukan teh duit anjir. Anjir, kurang ngaropi euy. Weh, geus di mana Bang Doyok? Aing tos di dinya tah. Geus di mana? Kasih ulin aing teh ditu. Yok, eta teh pas keur naon? Yang kana etaeun anak aing pan meuli umang di Pangandaran tah sok. Ieu geuning dina keler. Nah, make tapasnya. Heeh. Yok. Dina keler keun. Yok, pas di mana tadi? Tos di ditu. Di si Ipin. Yo. Ek naon eta ek meuleum lauk atawa naon? Jeung boga umang anak aing tadi dina keler diasupkeun. Si tapas teh. Nya tuh da aing meuleum mah meuni kieu kieu. Tah ieu teh bahaya dialaan tah umang mah resepeun. Yo. Keur naon eta teh sebenarna meuni ka Jangan ngaduk lagi gue sih. Selamat sore, Pak. Iya sore Pak. Bisa tahu rumahnya Pak Jack ya? Ya, maksudnya mau nanyain rumah Oh. Pak Jack. Maksudnya Mang Jack yang dari Bandung. Oh. Tahu rumahnya Mang Jack, Pak. Oh. Betul ya. Di pali di itu rumah nanti ah. Terus sekali itu lurus. Baik, Pak. Ya, makasih, Siap. Pak. Ya. Naik itu kumaha? Aing teh boga hutang Bang Doy. Makana aing pindah ke Kawali teh. Cih. Aing suka aing teh goblok hutang teh bejaan ku aing pejet. Itu di karena gunut-gunut gitu. Pasti aing beak ditenggolan Bang Doy. Aing Nuhun pisan pokona. bayaran hutang teh atuh susu hutang kieu. Udah aing gak punya kumaha Heuh untung ku aing selamat. Ai Mang Jack. Kemana wae? Mang Jack di tangan. Aduh. Siksa bak, babak. Punten. Ya salah betul. Siksa. Bukan hutang teh mah siksa. Siksa.